tong hilapnya subscribe sareng like na kanggo Abah Anton gitu supados kanggo kemajengan channel ieu gitu janten keberlanjutanana gitu supados aya lanjutanana gitu tong hilapnya pemirsa subscribe sareng like na diantos atur nuhun pamakai itu Kang Surabi tah ceritakeun teh dagang keberangan saking ku nya hayang dagang buru-buru cedodog teu kabawa eta manehna teh kelu di hayang kahampangan heula tah ari geus kahampangan kitu teh lain da bisi kabasihan digantungkeun poho teu dipake deui tah palanya akhirna mah ini dagang ceritakeun mah tapi ke tempat dagangan berkahriki manehna teh aduh ieu cedodog teu kacanak terus cedodog teu kabawa coba ieu teu diwadahan cenah kumaha ieu lah kebayang nyitak ke Surabi teh nyitak nah paling nu meuli kan rame jadi manehna teh keur mah teu moal jodoh saking ku ramena tah nu jajan teh pada akhirna makan kesadaran hilang tah si sampingna teh ngampleh ka handap tah ari samping ngampleh ka handap geus puguh teh diwadahan teh apaan tah kebenaran geus rada sepi teh nu jarajan teh tukang beca ngalewat aja tukang beca teh cenah alah bakul Surabi keton Surabi nek cenah gitu turun tuh si tukang beca teh yuk dodolan apa yuk cenah Surabi mas alah geuning pinggirnya ireng yuk anu kebrangsang mas gede gini nek wah masa cenah geuning ge anu tengah ya abang lawang digulani abang mas itu lah si mas takon-takon bae kayak sing arep tuku orang yang marah tuku ini orang tuku takon-takonan dan yang mau dupai apa tuh Surabi nek kowe keton gitu ai tukang Surabi ingat olonya kan keur mangkat teh poho cenah teh di wadahan gitu coba jadi lo teh ka bawa itu di rungkupan teh di kejadian tukang Surabi teh isukna kejadian deui tah si tukang Surabi teh hari-hari tama gasik manehna teh poe keneh geus mangkat tah eta mah cang bulan jadi disangkana teh geus isu wah nepi ka tempat dagangan teh nyitak we manehna teh cenah nyitak geus loba teh mah jalan-jalan teh can aya si horeng teh subuh ge acan gitu kan cang bulan pajarkeunana geus isu tah baelah di asakan we kabeh si Surabina teh manehna teh cita kabeh tah ku si tukang Surabi teh dicita ari geus beres nyitaknya Surabina geus beres gorengan sih geus asak kuat imah nya rada nunutan ai nunutan kasarean tah si tukang Surabi teh sare jarak 5 menit nu balik ngarampong ngalewat bari manggul TV bari manggul harta benda menang rampung teh si ketua rampung teh beureun heula urang adalah harta Surabi lah bos untuk mau duit tukang Surabi na geus yuk buru dahar pertama bok di daharan teh Surabi teh ku jelema 5 teh anu rampung teh rampung beres rampung gitu kalaparan modal Surabi na geus sare ai tinggal 2 deui heup ulah dipegang kabeh nah bos lapar yuk kekok ulah cuma hari ini ulah lain eta mah samping tukang Surabi teh disingkapkeun tah disingkapkeun eta mah diwawal-awalkeun kana kegaduhan tukang Surabi teh si Surabi teh diwawal-awalkeun bos geus beres gitu balik we hari ini tuh si eta teh si rampung teh hari ini ari teh kantos lami nya nu rek baralanya teh mulai datang rame gitu ari tukang Surabi lilir walah cenah berarti tadi teh cenah masih esi bengi cenah peuting keneh cenah tapi main lah cakeun bae lah cenah anu dagangan bisa kayak iki cenah dagangan geus loba ieu cenah lah nyantai bae da manehna udang sare teh alulungu kitu nya ari geus musap-musap rarai gitu ari barang ningali kana cecempe astagfirullahaladzim geuning Surabina nyong hilang Surabina cenah aya nu maling cenah kitu
tengokna nyiruna diangkat tengokna ditinggali nya kosong. Walah di Surapinyong siapa sih mangan ya. Bisi aya nu nyemputkeun maneh nguriling ari pas nguriling karasa agaknya lagi gasok teh nyong ora lagi main tapi dia kayak anak sotek ganjel-ganjel apa sih dia dicapak ditinggali ari pas ditinggali ini kayak Surabian lain amok tah walah kowe geuning dipangan dewek gebut tadi gebuk teh bobogoana ku sorangan lain ari digebuk 2 kali rada tarik mana jadi hayang kahampangan weh teh kieu kowe malah nangis gebuk maning nyong gebuk akhirna mah ngajak balik kieu tak kitu kan seruan